pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana Sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados kenyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Tadi teh waktu recok-recok di pakarangan imah yeus teh nyamperkeun ka hareup. Sata barang geus karuhan andi teh ngarong heap bae nyamperkeun. Nya terus bae nyarusulan lantaran ngarasa hariwang. Ngan Pak Haji Sopana jeung Mang Amir nu teu milu teh. Nunggu imah bisi aya naon-naon ulah teuing pada ninggalkeun. Yeus anggeus nanyaho andi ninggalkeun kanu keur tinglaliud di kandang munding. Maksa milu teu beunang diulah-ulah. Alusna teh daratangna waktu lawan-lawan geus gempar teh anu mangap mulya. Aduh geus, nah make angkat ka dieu. Ceuk Andi bari teu sadar manehna langsung ngalepaskeun ieu Tarsia anu harita keur dipayang. Puguh we ari cul dilepaskeun ari kebut teh. Ieu Tarsia tibebeut nepi ka ngajerit lirih. Andi langsung merukan yeus puguh we pikeun anu keur ngajarongkeng mah. Hal ieu teh mangrupa hiji kasempetan pikeun kabur. Pangheulana bahwi Kalpa jeung Pajagram ting belecet nuturkeun karna atuh si Dorji dalimin kibada katut Jang Husen. Nya kitu keneh teu sirikna ti babaranting notog-notogkeun maneh. Paheula-heula bari ting solontod kabeh kawas hayam nu kapeupeuh hulu. Sasat maksakeun awahing ku sieun geus teu ngarasakeun deui kana kanyeri. Siga-siga cepdana lain deui. Kagetna barang mireungeun Jang Husen anu lompatna patutur-tutur jeung Ki Badra. Muhun Sep, duka kumaha yeuna Jang Husen teh bet ngompot jeung si Karna. Ceuk Andi bari ngareret kanu lalumpatan. Koloyong manehna nyamperkeun deui di Tarsia anu ayeuna mah geus ditungguan ku Ki Jandra. Kakara sadar meureun yen anu tadi diecageun teh lain karung. Kang Andi kadengi deui sora nyeus ngageroan siga nu ngahulag barang direret tembong panonna bereus. Andi ngarandeg hatena sabil. Sabenerna mah hal ieu teh hiji kasempetan pikeun manehna ngobrol lila pikeun mulangkeun deui katineungnya ka nyeus anu sempet pegat. Ras deui inget kana kejadian tadi sasat lamun seug Nyi Tarsiah teu nekat masang badan. Ulah-ulah pesobalati anu dilempageun teh nembus kana badana. Hal ieu teh pikeun Andi sasatna jadi ngarasa kahutangan nyawa ku Nyi Tarsiah. Ku kituna manehna geus teu bisa ditahan deui. Saena mah nyeus wih mulih we. Kang Andi kada nyaret marios heula kayan tatuna Nyi Tarsiah alatan kakeunaan ku balati. Keun engke ku Kang Andi tangtos didongengkeun kumaha kajantanana mah. Ceuk Andi bari seuri sarta ngiceupan. Hayu we is urang mulang cepdana. Ngaleng deui nyeus ngajak balik. Nyeus kapaksa nurut bari teu bisa dicaritakeun sarta digambarkeun kumaha kaayaan hate nyeus harita. Malah dina hatena bet aya sangka anu lain-lain. Naha tinakan Andi kieu teh mangrupa wawales pikeun manehna. Naha Andi teh ngahaja sangkan manehna ngarasakeun kumaha rasana diapilainkeun. Kabeh prasangka sarta pananya minuhan hatena. Sedeng Andi gendak mulu Nyi Tarsiah anu keur disarangkeh ku Ki Jandra. Itar pokna pinuhku nada hariwang. Kang Andi soalnya Nyi Tarsiah meh teu kadenge
Mangga Pajandra, urang enggal candak muli we. Andi saterusna nyarita ke Ki Jandra. Sareng-sareng jangan di sumuhun sareng abdi. Pamirsa geus kitu mah rigidig penyitar sia di pangkuku Ki Jandra leos pe tidinya Andi sejeroning lempang ti tukangan teh. Hatena mah oleh ngarasa teu ngarti kumaha sababna ngitar sia aya di dinya peuting-peuting. Tadina mah manehna teh nyangka dibawa ku kana tapi kabuktian kana teh sakitu mungkirna malah make nuding sagala ka manehna. Oge dina ngarongheapna Ki Jandra nah manehna teh bebarengan jeung ngitar sia atau henteu. Tapi kawasna henteu. Sabab Ki Jandra mah datangna paneuri lamun nya bebarengan tangtu. Dina nemongana oge moal patutur-tutur kitu. Aya pikiran rek ditanyakeun ka Ki Jandra tapi bibir meuni berat. Beratna keur deuk di ngabgeun teh. Ku kituna Andi teh terus beng ngabetem bari nuturkeun tapi ari panon mah lain deui rancingeusna bisi musuh-musuhna ngabunguhan. Mangka jajalaneun teh ka cida baralana sarta parwek. Lempang oge teh sirikna ngayap miliheun tincakeun. Pamirsa, puguh we lamun teu apa tak eutuna mata kaget naon sababna Jang Husein pajagra ketut Kibada jadi ngomplot jeung karna ketut pahawi kalpa. Seperti kaayaan Andi teu sirikna lieur mikirana oleh teu kahati ku ati teu bisa dipaparah ku akalna pirakana pangna karna bisa ngahiji jeung Jang Husein lantaran gerawe nusa pihak aya ditajur sela sedengkeun Jang Husein jeung nusajena aya di leles. Kapan sakitu jauhna mun tepung di mana lantaran sakanyaho manehna Jang Husein mah salilana ngotok mau di leles. Atuh saupamana cenah mungkarna ngahaja datang ka leles piraku we teh bejana. Padahal mamun Andi nyaho jalan caritana teh helok teusing menjadi cukang lantaran patepungna basa janakar. Mimitina teh pamajikan Kibada nganjang ka kolotna ditajur sela macitra kitu pamajikanna teh lantaran ngamplang tina waktu anu geus ditangtukeun nya disusul ku Kibada ngaran-ngaran sa nyaba lembur ka pamajikan nya manehna teh kukoh jeung tetangga-tetanggana diantarana Dalimin anakna Pabarja. Dina dekna ngobrol di imah mitoana Kibada. Kebenaran karena dibawa nganjang ku Dalimin. Waktu silih tanya pengalaman nu diukur ku lamparna nyanyabaan Kibada teh nerangkeun si hinasna pisan terus terang we kuring ge batokeun paling jauh kaleles itu oge bane we pedah dipenta tulung ku dikidulu lantaran anak dudunganana manggih kararapat tadi disebutkeun ari soal naon-naon nama karena barang ngadengi ngaran leles disebut-sebut teh ngadadak curing ngadadak inget ka Andi anu geus dianggap musuh gerutna teu talangkep we pok be ditanyakeun ka Kibada na Andi sok temong lamprang ka leles atau tara saha jeung karna si Andi buntung kokona Kibada Malik nanya negeskeun nya si buntung da geuningan eta amang kana kamanehna we nu matak mangis saluhan ku dulur oge nya tapi keun nya ngarupan manehanana kutan musuh kuring eta teh Kang har nu bener min. Kibada ngariuk kaget ngadengi-dengi omongan Dalimin. Puguh bener eta Kang, malah si Andi teh geus dianggap musuh gerotna guru kuring bawi kalpati Cigalontang musuh kuring di mang puguh gede huluna
nakar manehna teh puguh eta meureun aya nu nyebut si Buntung Jawa Tutugan dah. Kalarasan atuh jangkarna kalarasan kumaha mang nya kalarasan we engke mah urang kulung we ku sararea atau mana anak dunungan kidulur teh masih unek-unek lah kuring oge masih penasaran urang badamikeun we jeung pagulu lah cek Dalimin memang surti kana reretna karena manehna gancang ngasongkeun saran tah itu yang lamun ngejorag si Andi sakalian yang nyimpang heula ka ngontong har lain direles akang teh di ngompong malah anak dunungan oge ditipu keur di tawajuhan ku guru akang lain na kumaha pasalna eta teh Kang kieu min ari anak dunungan kidulur teh Cep Husein ngaranna anak Pak Haji Kodir nu dileles wah dileles maka itumbang jegudna we boga pamajikanna teh ka anak Haji Sobana di Cipancal nya eta lembur si Andi manteu ceureuh lantaran pamajikanna dihileudan ku si Andi kitunya ataupun kitu mah sarua jeung kuring mang kapan pamajikan kuring oge lamun kuring eueuh teh sok digoda takut si pika sebeleun Buntung teh tah ceuk karna mairan ngogoreng Andi tayo ka Buntung nanya jelema teh nya eta mah kitu we jangkarna urang parah ku sararea tauman ibadah meuni bangun anu geus teu sabar pokna mah manehna geus dijangjian ku Jang Husein mun bisa ngalaksanakeun ngabinasa Andi pasti menang buruhan anu lain seutik urut saeutik tah kitu mimitina pa ihwalna pananang pangna ayeuna Jang Husein jadi ngahiji jeung karna sarta komplotana teh sanggeus ibadah balik deui ka ngontong dak-dak we dicaritakeun papanggihanna di Tajur Sela puguh we pikeun Jang Husein mah jauh-jauh hari pete nya tujuan pajagra atuh nya kitu keneh malah isukna oge ibadah jeung duk ngenceling geus init ka Tajur Sela manggihan Dalimin dihiras ku Jang Husein pikeun muguhkeun lantaran manehanana geus merenyeng hayang gerang ngalaksanakeun maksudna lain bae hayang ngabinasaan tapi Haji Sobana sakulah wadatna mun bisa mah ulah dikarikeun ngebogaan tekad kitu teh nyaeta sanggeus manehna meunang ka nyeri ti Haji Sobana lantaran harira teh manehna kungsi ngajurungan urang leles pikeun ngocol-ngocol popotonganna sugandek dibalikeun deui keur mah duriatna masih page katurug kanyahoan deui nya eus teh kaayan badana geus pulih deui asal tadi komo ayeuna mah sanggeus nararandaan mah katempona teh kalaka beuki moronyoy buah henol neroko bulinong pokona mah tapi nyaeta pasoibana Pak Haji Sobana teh terang-terangan teu mikeun basana teh kapok cenah marabkeun nu jadi anak kabayawak model manehna ti heula oge ngadon disangsara dinyeri ku salaki ka Jang Husein teh kalah beuki rusak we awakna ari karna katut Dalimin barang kibada ngarongheap deui teh bari kitu cenah maksudna teh nya leuwih-leuwih atoh be nu aya mau bali jeung diarewasan ku kibada soal mahala mah nomor 2 tapi raja kaya Haji Sobana mun bisa dikukul teh tanda teuing matak untungna kitu komo pikeun karna mah beuki haripeut be peperieun bareto teu kungsi ngalaksanakeun lantaran keburu digaruwakeun ku si Andi ku kituna bring bae ka imah ka pabadra rek dibadamikeun jeung bawi kapa kebeneran deui bawi kapa teh nyaluyuan sarta dak
pe ditangtukeun pikeun piinditeun ngan cenah ulah ngagunakeun jalan gede mun bisa mah urang make jalan lemur supaya tumanina. Barang nepi kanu dituju dak deui berbonemian di geus kitu mah jang Husein balik heula ka leles anu maksudna dek minta duit ka indungna. Sedengkarna manehna indit heula ka hujung menang beja lamun nyitar sia geus ngajuru. Tapi anakna maot bari sakalian susuganan panggih jeung Ki Janda ngarasa cuak lantaran dalit jeung si Andi cenah mun seug kabeneran panggih teh dek diwarah we tuman ajeun teuing mitawa oge dabongan minu ka musuh. Kabeneran teh Ki Janda keur aya di imah pogo we lain deui ruasna mireungeuh karena bari mau baturna sagenep-genep tumrapna ka Ki Janda pareteh teh boga sangkaan goreng ku kituna pelacet bae manehna lompat di imahna pikeun nyelmetkeun diri nyitar sia atuh sakitu keneh manehna oge ayeuna mah geus sanget papanggih acan. Geus karuahan di imah ukur aya maija terus bae karna teh sabaturna arinit maksudna dek terus ka Cipancar kuma ija jelas nakar kadenge popokana yen rek ngajorag ka imah Haji Sobana atuh waktu nyetar siang rongehak datang deui pok bae dicaritakeun tuh we pikeun nyetar sia mah lain deui ka cidareuasna sarta teu loba mikir dipelacet manehna indit nu dimaksudna rek ngabejaan Andi bisi kabongohan. Hanya ka datangna telat lantaran inditna paneuri pas datang kebenaran waktu Andi keur ngajongkeng sedengkeun karena dek ngalempegeun peso balatina ku kituna nyitar sia teh ngan ukur bisa ngajerit bari ngajorelat muruh ka Andi. Ya seperti anu geus dicaritakeun peso belati teh antukna keuna ka manehna meneran pisan kana walikatna tekungsi lila torjo Ki Janda kedua di bejaan kumaija yen nyitar sia geus ngabelecet ka Cipancar. Tapi pikeun nyitar sia mah bunga we nu aya sanajan bener ayeuna ngeringkuk lantaran ngalaman tatuh tawak peso teh meunang disebut porna oge tapi teu panasaran lantaran geus bisa nyelemetkeun Andi nu dianggapna bebeureuh maneh mepende mepes hate bebende pamae sate. Hiji-hijina lalaki anu deun kadeudeuh ngitkeun tali katineung nu moal aya laasna palibasa moal gugur ka usum marungkan ku mangsa sok sanajan hal ieu teh ngan saukur manehanana hungkul pogo we jeroan Andi mah ku manehna geus kanyawan yan katineung sarta geus diancopkeun pikeun nyitar nyeuis saurang. Ieu sababna manehna keukeuh nolak karena karepna Andi anu nyata-nyata deuk ngajait kaprihatinan manehanana lantaran ku kitu peta teh pikeun Andi mah mangrupa hiji pangorbanan anu kacida beratna. Ayana dina mangsa manehna ngaringkuk salila-lila Andi kalawan setiap tetep nungguan mun beurang teh tara incah ti geungireuna harita teh waktu petingna nyitar sia dipayang ku Ki Janda dibawa ka hujung Andi mah terus balik deui ka Cipancar hariwang ka Ki Sahudi jeung pangpang nama ingat nyi euis bisi arep ongko deui nimbulkeun rasa timburu kapan nyi euis ninggal pisan waktu manehna keur mayang nyitar sia bari calon nyaho naon sababna Andi beut kitu peta. Geus manggihan Haji Sobana katut nu sejenna sarta ngajelaskeun tindakan manehna ka Nyeuis. Waktu mayang Nyeuis nyitar sia geus teu kaurus teu ngurus deui kacape pelenyeng deui manehna teh init ka ujung lantaran ngarasa melang bisi ka karta ngabongohan ngajorag ka imahna Ki Janda bisi ngunek-ngunek lantaran sasatna Andi salamet teh
lantaran ditulungan ku Nyi Tasya nu seolah-olah ngorbankeun jiwana sorangan. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.